Hoyong ibu ka surga, apal jalana, moal apal. Sabab lamun ibu ayeuna henteu apal, aslina ibu moal ngalakon nepi ayeuna ibu ka surga. Datang boro-boro ibu hayang ka surga, abdi hayang nepi ka lembur naon ieu ngaranna? Babakan kadu. Oh, babakan Bandung. Atuh tong malotot ibu biasa. Sana-sana nih teh abdi teh tunu ibu. Perjalanan tungi teh rengsi acara di Banten di Serang teh tabu 11:30. Langsung meluncur ka dieu ieu teh asli tunu. Dari ibu-ibu mah tunuh keur ngaji moal dicarek ku abdi mending ti brawe tong maksakeun nya. Sok sabab ibu-ibu lamun keur ngaji nundutan wajar. Ngan lamun abdi keur ceramah di panggung nundutan eta mah kurang sare. Astagfirullahaladzim. Sia di tengor kularutan ibu kurang ajar. Ka mana mah jalan kurang tarik kaluarkeun sorak bekaskeun. Ka mana mah jalan lain kitu. Lain kadinya jigna ke heula. Ka mana mah jalan ka Jogja. Oh. Ka dieu mah bapak kapalih wetan. Bantuan tungtungna. Ka mana mah jalan ka sur. Kompak enggak. Ka dieu mah ala kapanga kirang kompak kapanga osan tuluk tuk 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 manana man ana man ana laulaku kaifa ma bukhum kaifa ma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh duka acar nuangna dibaraseuhan. Duka tarunduh duka lalapar nu ngajawab salam sorakna rada eueuhan. Daun awi daun gedang ngalana diparetikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam sorakna rada tarikan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meuli korma di kardusan daun salam jeung opat ieu jalma loba pisan hanjakal nu ngajawab salamna kurang kompak. Melak jati sisi leuweung di ceboran make cai bisi tadi keur malaweung ajaran sakali. Uyos bada diwaler cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar, teka paksa. Haji Sulam di imah cenunung nu ngajawab salam sing dijauhkeun tina kabingung. Haji Sulam di imah Ceu Isah nu ngajawab salam sing laleungit kasusah.
hiji deui aya ragaji di imah Ceiroh nuker ngaraji sing tariasa arangkat haji jeung umroh. Ibu amin menitarik eta teh jigana balas hoyong ka Mekah. Teu cekap ku amin, teu cukup ku hoyong, sabab ibu ka Mekah teh kudu aya dukungan ti salaki. Duit itu gampang bisa dicari, tapi yang paling utama dukungan dari suami. Karena ridho istri ada di ridho suami. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin. Entong karoret ibu di dieu teh sadayana umat Nabi ketika ibu nguping kalimat Muhammad enggal walar sallallahu alaihi sakali deui wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Alim cenah. Innahu huwas sami'ul basir. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil amma ba'du. Ibu daramang tos biasa di lemur ieu upami pangaosan rajaban muludan rutinan jamaahna seueur kieu tos biasa. Alhamdulillah. Isra Mi'raj Nabi nu sajati ngajadi sajarah anu abadi, diperingati dipusti-pusti ku jalmi-jalmi terutami ku wargi-wargi nu hadir dina ieu wanci. Bingah dina ati sanubari sabab abdi ningali jalmi nu hadir ayeuna ngaji jumlahna leuwih ti hiji. Di antawis nu hadir aya pamegat, aya istri, aya kaum buruh pagawe negeri, aya pedagang, aya petani, bahkan lolobana nu ayeuna ngaji pemain inti nyaeta aki-aki jeung nini. Oh, bantuan nyora ibi. Panitia ka abdi dina meja mere cai 2 rupi. Aya larutan, aya cai enteh ngan hanjakal teu aya cai kopi. Mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir ngaji dina dinten ayeuna sing payus mungguh Gusti. Di dunia urang jadi jalmi anu sajati barokah peringatan Isra Mi'raj Nabi. Mugi-mugi urang sadaya kenging syafaat ti Kangjeng Nabi. Kurang kompak amina. Amin. Sanes ayeuna amin teh tadi. Isra Mi'raj Nabi anu mulia ngajadi sajarah anu utama. Diperingati dijadikan hiji agenda dina tiap tahunna kalebet ku para panitia ieu acara direncanakeun ti anggalna cunduk kana waktu ningang kana mangsana dina waktos ayeuna ibu sinareng bapak ningali abdi luar biasa nu hadirna jumlahna leuwih ti 2. Di antara nu hadirna aya ibu-ibu jeung bapak-bapak, aya para pamudi jeung pamuda, tokoh masyarakat terkemuka, rakyat aparat desa utamina regreg sadayana dina dinten ayeuna aya para kiai jeung para ulama ngan karunya disinggireun hatena teu kasebut statusna. Abdi yakin nu hadir ngaji ayeuna nu caran dukul di bawah tenda aya duda jeung aya duda randa aya nu mana
Moga-moga sadayana ibu jeung bapak nu keur ngaraji ayeuna sing payus monggo Allah taala ku jalan peringatan Isra Miraj junjunan nu mulia di dunia urang jara di jalma anu bagja baritarakwa. Moga-moga nu keur ngaraji ayeuna ku Allah dijantenkeun ahli surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hoyong ibu ka surga. Apal jalana moal apal. Sabab lamun ibu ayeuna henteu apal, aslina ibu moal ngalakon nepi ayeuna ibu ka surga. Da tong boro-boro ibu hayang ka surga, abdi hayang nepi ka lembur naon ieu ngaranna? Babakan kadu. Oh, babakan Bandung. Atuh tong malotot ibu biasa. Sanes naon ieu teh abdi teh tuluy ibu. Perjalanan tungi teh rengsi acara di Banten di Serang teh tabu 11:30. Langsung meluncur ke dia, ya teh asli tunduh. Dari ibu-ibu mah tunduh keur ngaji moal dicarek ku abdi mending ti brawe tong maksakeunnya. Sok sabab ibu-ibu lamun keur ngaji nundutan wajar. Ngan lamun abdi keur ceramah di panggung nundutan eta mah kurang sare. Astagfirullahaladzim. Sia teh tengol kularutan ibu kurang ajar. Karek kayaknya mimitian ceramah geus disebut kurang ajar kuno aredan ya. Tapi untungna abdi mah teu rugi sanajan ibu nyebut ka abdi kurang ajar, anger balik mah ku panitia bakal dibarokahan. Nyanyahoanan. Saha nu rek mayar, saha nu rek mahanan eta mah tanggung jawab panitia, lain urusan ibu cicing. Tong nguruskeun mikiran urusan batur. Abdi mah dibahanan ku panitia syukur henteu we piraku. Itu dibayar we alhamdulillah piraku ari henteu mah. Nuhun ibu. Ibu. Tong boro-boro ibu ayeuna hayang ka surga teu apal jalanna moal ngalakon nepi ka surgana. Cacak abdi ka dieu hayang apal ka babakan Bandung desa Kuta Mandiri. Abdi asli ibu teu apal jalan geuning nepi ku panitia di pasian Sherlock Google Map nya ku abdi teh ibu diketik babakan Bandung Kuta Mandiri, ternyata muncul arah anjog ka dieu tepat akurat eta Sherlock. Tak bisi ibu hayang apa jalan ka surga sok Sherlockeun. Cicing kapan ibu versi ustad ibu atuh kata teu ari ibu boga HP, ari HP elit, ari ngaji sulit sok. Ilmu TikTok apal, ari ilmu tajwid gagal. Pasantren al internet neti HP teh di jerona aya kitab ngaranna kitab Al Google. Judulan ku ibu jalan ka surga, engke muncul nu ngajawab. Saha nu ngajawabna? Ustad Al YouTube. Saha nu macana? Ieu ibu-ibu ahli TikTok ya, jeung ibu-ibu murid Facebook ya, jeung ibu-ibu grup WhatsApp ya. Kumaha ari ngaran jalan ka surga ieu cek mama Al YouTube. Bantuan gerak ka mana mah jalan kurang tarik keluarkan sorak bekaskeun ka mana mah jalan lain kitu lain kadinya jigna ke heula ka mana mah jalan ka Jogja. Oh ka dieu mah bapak kapalih wetan. Bantuan tungtungna ka mana mah jalan kasur kompak enggak ka dieu mah ala kapanga kirang kompak kapanga osan tuluk tuk cek abdi geges moal teu nyambung jeung nu aredan mah. Gusti geus kuat di awal ka abdi nyebut kurang ajar. Jadi kan itu mah teh tuluk tuk jereng. Mohon hampura ece abdi mah teu miwarang nyebut jereng.
abdi mah teu nitah teu musyawarah, abdi mangan ukur nyebut tuluk-tuk rek ngajawab jereng mangga henteu we abdi mah moal ameh. Ngan cek ibu teu betah lamun nguping tuluk-tuk teu nyebut. Oh, teu betah lamun aya tuluk-tuk eueuh. Sabab setelan jereng eueuh deui iwati tuluk. Setelan tuluk-tuk eueuh deui iwati jereng. Mata urang judulan ngaji di dieu tahun ayeuna Rajabang judulna tuluk-tuk. Geus. Tuh moal geus ngajawab. Aya nu nanya, "Di mana balik pengajian?" Menang naon tuluk-tuk jereng kitu we. Terus si emak dia tukang kakara. Aya ngaji tuluk-tuk jereng. Akan bae aja. Nu penting mah aya artina, aya maknana. Sabab tuluk-tuk ngandung makna, jereng ngandung arti. Naon ari tuluk-tuk tepak, naon ari jereng igel. Berarti ibu di mana aya nu nepak kudu ngigel. Saha anu nepakna Allah, makana di mana ibu ditepak ku Allah, jereng igelan tepak Gusti Allah. Cek Allah tuluk-tuk salat, jereng ku ibu lakonan tuluk-tuk cek Allah ngaji, jereng ku ibu teh lakonan initna. Ibu ti bumi ka dieu bade naon? Ngaji. Awas, ibu ti imah ka dieu bade naon? Punten ari di dieu sok aya pengajian rutinan, marhabaan, sholawatan, yasinan, tahlilan. Mun aya nu maraot sok tarahlil. Nya ulah nu maraot. Maknya nu maraot tarahlil. Dol. Iya, jemaah aliran sesat. Nu maraot tarahlil, ari nu hirup arudud. Kan punten ibu aya keur pangajian rutinan ieu di lemur ieu, sok ieu mustamina tara. Jujur jemaahna sok ieu tara. Tah mata kampura. Bisi ibu ayeuna ka dieu bahkan cek grup qasidah nu ditukang cek grup hadroh cenah kieu teh nu ayeuna. Berarti punten ibu tanda tanya abdi. Bisi ibu datang ti imah ka dieu salah lain rek ngaji tapi ternyata terselip dalam hati. Ibu datang ka dieu penasaran hayang ningali abdi. Mohon maaf, jangan tepuk tangan, saya tidak mau merepotkan. Karena apa arti tepuk tangan kalau tanpa ada saweran? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yuk ibu tong kena-kena kiai na setempat, tong kena-kena ustad na setempat. Ayeuna ka dieu abdi nu saliwat kompak jamaahna luar biasa. Awas ibu, nu init ngaji sanajan rutinan, nu init pangaosan sanajan dina pangajian rutinan. Akur pahala ti Allah. Ibu kudu bangga lamun aya ngaji, sing daek init ngaji, tepak ayeuna Allah igelan ku urang sabab lain kasampean kana ngaji, dosa ku Allah dihampura. Alhamdulillah. Mapai jalan nyora mapai jalan awas nu teu nyora nyeri huntu sakali deui mapai jalan satapak ngajuk-juk ka pangaosan kira nyamungna atuh cik cepat kita keur ngaji atuh sing areling geura peupeurieun di imah urang teh aredan wae. Mapai jalan satapak ngajuk-juk ka pangaosan teu karasa capena sabab make kendaraan. Ibu ka dieu naik motor? Eta nu naik motor ibu ku panitia di bensinan motor ibu? Ibu nu naik mobil bisa nu rombongan ku panitia di ongkosan teu? Ibu nu leumpang ka dieu ku Pak RW di buruhanan teu? Ternyata hampura ibu sanajan ayeuna panitia teu muruhan omat, ibu ulah amek-amekan, ulah nyarekan bangga panitia ayeuna ngayakeun acara, ibu bisa ngalengkakeun sampeana, akang bisa ngepatkeun leungeunna, anjeun kana tempat pengajian, setiap langkah, setiap ayunan tangan, ternyata lamun urang niat milali di Gusti, urang bade niat tolabul ilmi parentahan Gusti Allah, insyaallah dosa ibu dihampura ku Allah. Mangkani awewe kurang dia termasuk abdi kabeh baroga dosa kompak pang gede-gedena dosa teh awewe kunaon awewe gede dosa sabab awewe sok gede hilap ucap sanes itu anjing jikana itu oke jadi tenyara mungkin hampura aja da gede itu mau jadi dosa atuh
justru hayang itu ditahan bahaya sok meningkat sebelum kan kadinya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu angkat ngaji kaya-kaya, ibu lengkap kaki, ayunan tangan, iya menempuh jalan menuju surga. Alhamdulillah. Bu, ibu, lanjut. Iya tidak 10:11 kakarek naik atau biasanya 10:11 tegas turun panggung. Uyos begin ke jam 1. Kajen tapi kan ke jam 2. Cek ibu Wios, saya tidak Wios. Kan luar biasa ibu-ibu mengaji diajak tapi ke jam 2 Wios. Tak iya ke ciri ibu-ibu resep nggak bohong. Asa ibu nuri dihormat bersama pengatur acara penertib wanci. Nuri dihormat para alim ulama, para jengan, para kiai. Wabil khusus kesepuhan Masjid DKM Al Hikmah kersana Pak Haji, Pak Ustadz, Pak Ustadz Misbah. Oke kesepuhan kersana Pak Haji Wawan leres. Uhun kirang sehat urang doakeun para kiai teh ibu sadayana sing diparanjalkeun yuswana bagi sehatkeun lahir batina. Sabab ibu lamun Pak Ustadz Misbah, Pak Haji Wawan wafat ti payun ngantunkeun ti payun bade saha nu ngagentosan mantena. Tukang son mah maot ti heula teu hariwang. Ustadz Misbah ge bisaeun mamangul salon. RT RW maot ti payun teu hariwang. Ustadz Misbah ge bisaeun jadi RT jeung jadi RW. Tapi lamun Pak Ustadz Misbah maot ti payun RT RW moal bisaeun ngagantian jadi ustad. Komo tukang son. Mata lamun bisa manawar ka Allah. Nu maot teh wios tukang son we. Jumbang bareng dua nana didoakan singka surga jeung salon-salona. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sadayana para panitia penyelenggara acara peringatan Isra Mi'raj Nabi nu didukung ku sadayana kadang wargi urang Kampung Babakan Bandung, mudah-mudahan pengorbanan jamaah, pengorbanan panitia sadayana sing jadi tabungan amal ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Aparatur pemerintah tikawit RT RW Pak Kades oge Bukadus. Aya Bukadus. Bapak Kadusna aya. Jamaah ibu-ibu nu tarawadu, bapak-bapak nu saratia ngaos teu kedah lami ceramah ayeuna teu kedah lila. Dadi lila lagi tara diarapalkeun ieu. Jadi aya nama ibu, urang teh da ninggalkeun gerogeun, ninggalkeun seseuheun, ninggalkeun pada melan di bumi na masing-masingna, ngajina ulah lami, urang singkat padat melekat, nu penting ibu engke balik mawa ilmu anu manfaat. Berkat eta nak resek naon atuh tinggal cangkangna wungkul. Kita tadi barang dahar aya we berkat-berkat. Resep dari ningali ibu-ibu mah ngajina teh aya we barang dahar. Sugan teh di lembur abdi wungkul geuning di dege sarua. Berarti ibu-ibu mah ngajina teh identik dengan daek init kana pangajian. Daek hadir kana pangaosan lain dahar. Bu, ibu, lanjut. Judul ngaji hampura ibu urang ditinggali heula. Sabab di dieu aya spanduk, aya banner. Siap. Kin. Syair dan syiar. Bantuan. Bacakeun tong dileuyohan tong dikurangan akurkeun jeung we dina tulisan. Syair dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad cek abdi ge tong dileuwihan tong dikurangan akurkeun jeung we dina tulisan. Balikan deui syair syiar dalam rangka memperingati Nabi Muhammad DKM Dusun Babakan Bandung RW 3 Desa Kuta Mandiri Tanjung hampura bu bangga abdi ieu panitia spanduk teh cukup ku kieu ieu ciri panitia nu ngirit biaya. Eueuh tanggal eueuh foto naon
surti lamun aya tanggalan aya fotoan ieu sepanduk tahun hareup moal bisa dipake deui. Panitia nu kurang biaya. Cigana ieu mah sepanduk nu tahun kamarina. Tahun kamarina ataun ayeuna dipake deui tahun hareup teh nu ieu deui. Satungtung alam dunia aya. Cigana urang kuta mandiri dusun babakan RW 3 mun ngayakeun Islami Raja Nabi cukup sepanduk nu ieu deui. Tepuk tangan untuk panitia Aceh. Tamuning kana kieu Bu, ieu teh manfaat tiap tahun dipake teu kudu nyieun deui daripada aya foto abdian. Yakin tahun hareup moal dionang deui bagaimana nasib sepanduk lamun aya fotoan bisa-bisa ku ibu beres acara dipulung jang moe pare. Pernah abdi galiwat ka hiji lembur aya nu keur moe pare disidik-sidik foto urang keur dipacokan ayam. Mun nyeri hate eceu. Aduh, saleh babarik. Tapi ningali ibu-ibu di dia tampilan teh meuni barareda. Pun ari grup hadroh mah ieu teh grup hadroh nilem nini pelem eceu. Iya, sok atuh kieu seragamna itu mah kitu. Nu ieu mah rupi-rupi, nu ieu mah sarupa. Uun, balaki mah biasana paru-paru da kudu duae. Hampura ibu tong nyeri hate, ibu tong gengsi, bahkan ibu tong kadita ku grup hadroh seragaman ieu panitia rupana jiga ieu ibu mah geuninganna henteu sarupa, ibu mah rupi-rupi kajen teuing. Nu penting mah hate sing sarua, hate sing sarupa. Yuk sandaran kita yang lebih utama bukan bersandar kepada manusia tapi kepada Allah Subhanahu. Aqidah samikeun tauhid saruakeun la ilaha illallah. Nu make baju seragam bakal maut, abdi oge sarua ibu bade maut, ece oge beuting ti heula mautna. Da teu apal umur mah ibu nu penting ayeuna urang sanajan tampilan teu akur, sanajan baju teu sarua, akidah saruakeun komo ayeuna keur ngaji, bisi ibu dicabut nyawa ku Gusti, lepas nyawa bari maca kalimat la ilaha illallah, maut ibu bakal husnul khotimah. Tong wa ka amin da sakarat ge encan. Yuk grup nilem nini pelem urang maca kalimat thayyibah prung tepakan ku grup hadroh nilem la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keluarkan suaranya baca ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah la ilaha Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Rabbi bil Mustafa balid maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi. Baca sholawat hayang sabalik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al parawi. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Tanpa ditempatkan sok ibu-ibu bersuara semua sholawatan ya Rabbi Haji Babakan Bandung bersolawat waghfir lana
panitia sareng jamaah ngamina naon ari ibu paninglain doa eta lah dan dicalangan bari salah gerak panitia sareng jamaah mugi doana diijabah sing sarering arang katejarah ka Mekah sareng Madinah panitia sareng jamaah mugi ku Allah ditambih barokah putra putu urang solehah ibadahna istiqomah ya Rabbi bil Mustafa tembosan salawat sidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami turutan tungtungna wungkul salawe 20 aya injuk dina meja awewe zaman ayeuna raresep nganjuk tara bebeja ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami mun keur ngaji kudu jempe ulah bari ngoprek wae komo bari kalah tibra awas digondol kelong wewe ya Rabbi bil Mustafa bali lanjut hiji deui waghfir lana ma mada ya wasi'al karami salawe 20 mak jawab semuanya angen kacangna pariuk awewe zaman ayeuna tarang mencrang punduk hawuk ya Rabbi bil Mustafa maka sidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami dina salon mangih keyep meuli padi ti pasir kirisik tuh tukang son meuni teu ngicep ningali abdi mirip Dewi ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya ya wasi'al karam Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi jamaah sadayana nu hadir ayeuna ngaji sadaya ieu teh umat Kangjeng sing kompak umat Kangjeng satu-satunya manusia yang dicintai oleh Nabi adalah umatnya sendiri. Bahkan Nabi Muhammad pada wafat meninggal dunia duluan sebelum wafatnya menetes air mata wasiat ke para sahabatnya. Ibu yang dikhawatirkan, yang diwasiatkan apa? Kata Nabi. Satu, Nabi berkata sambil menetes air mata, ummati, ummati, ummati. Kata Nabi, ya sahabatku, titip umatku. Sahabat menjawab, siapa umatmu itu ya Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, tuh orang Babakan Bandung, tuh orang Tanjung Sari. Meskipun ibu bareto Nabi Muhammad nuju wafat ibu teu acan aya di alam dunia, tapi Nabi Muhammad dikhawatirkan umatnya yang sudah ada, yang belum ada di alam dunia menjadi manusia yang celaka dunia dan akhirat. Na'udhu. Makanya ibu bangga orang jadi umat Kangjeng Nabi meskipun orang teh lain cicing di negara Arab Saudi. Dages puguh orang mah di Tanjung. Tapi sarana ge ieu ciptaan Gusti, sabab urang teh ieu teh diciptakeun ku Allah kabeh dunia jeung isina urang aya di negara Republik Indonesia. Bahkan urang teh geus apal sararea urang teh geus merdeka. Maka titip ibu jeung bapak urang sing bisa ngajaga 17 rakaat lain Agustus.
Itu di tukang nyarane nanti tang 17 Agustus. Ieu ceuk karena naon eta pan ayeuna teh kerajaan aja di RI-an. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bahkan kecintaan Nabi Muhammad terhadap umatnya sampai mau wafat, menetes air mata saking cintanya Nabi Muhammad terhadap umat. Makanya termasuk cinta yang abadi itu adalah cinta Nabi Muhammad terhadap umatnya, bukan cinta ibu terhadap suaminya, bukan cinta suami terhadap istrinya. Itu bukan cinta yang abadi, karena cinta suami terhadap istri, cinta istri terhadap suami, kunaon teu lila, kunaon teu lami, kunaon teu abadi. Sabab cinta eta sokeuna kuseep lain setan. Maknya aya cinta di dahar setan. Gusti ainu aredan. Atuh kawal tadi hirup geus nyebut kurang ajar kami. Cinta jadi dahar setan. Cinta urang mah cinta jelema masuk aya seepna. Bu, cinta nu kaya seepna, cinta nu abadi, cinta Nabi ka umat, cinta Allah ka urang, cinta indung bapa ka urang kanu jadi anakna, cinta urang ka budak urang nu dibeunang nyieun ibu jeung bapa. Bu, jawab ibu cinta ka salaki ayeuna geus kolot cinta henteu? Tah, henteu, kitu. Ngajawab mah kudu jujur. Dari ibu nikah, berarti ibu teh ya cinta. Hah, baheula mah cinta, da salaki teh kasep atuh baheula mah. Ari ayeuna ningali salaki ibu dah kalah pika keungeun. Kalah jiga ranginang bubuk. Ningali salaki teh ya Allah suku jebrag. Tongong hideung, untuk koneng. Sarua salaki ibu ge baheula mah kitu ka ece teh. Kunaon ece geuning unggal peuting bari tong dikekepan engali ka mah sabab salaki bogoh keneh, salaki cinta keneh. Kunaon hari ayeuna malam Jumat ibu geus ayeuna kolot ieu lain dikekepan kalah ditapakuran. Berarti salaki teh geus teu cintaeun, geus teu bogoheun ece. Salaki malam Jumat melongkeun pamajikan ya Allah. Meuni keueung ningali pamajikan teh geuning jiga kunti. Susu ditewel meuni teu oyak-oyak. Dibawa nangkarak jiga ceplok ungkap nampuyak. Dibawa ngarengkol kalah keplok. Dibawa dongko jiga salendro. Dibawa nyangkere bahe. Dikenyot kalah nyelap nu hundu. Akang syukurankeun bae hitung-hitung ge cilok doang we. Ibu tuh awak berubah, ibu geulis rupa barobah sabab dunia mah pana ruksak. Matak neng rencana rarika neng tadi grup hadroh ijab lumut ikatan jomblo lucu dan imut. Yuk ulah kabita calon salaki kasep mah teu lila. Terus teu bu? Bu sok ibu tinggal di kampungkur mah keur gadis aduh cantik jelita indah tiada tara. Disebut lagi mawar bodas, ieu nama mawar berduri. Duh, komo kurang duit aja muncul kokoloteun. Suku jebra gerak Ibu galana yeuh ece akurkeun jeung kaayaan yeuh teu kacilah ari wajah glowing tapi hirup di udag-udag lising HP iPhone ari panggawean moal poe kasbon yeuh ece lah syukuri apa yang Bu tarimakeun ulah sok ningali harta tetangga doraka. Iya mah tetangga meuli motor ece nu meuli parame jeung meuli panadol da pamajikan teh ece atuh da corik ka salaki kunaon muriang panas tiris si horeng teh kabita ku kulkas tetangga dikerok ke tongongna lain asup angin muncul gambar kulkas tetangga. Dunia mah ibu punten tidak ada jaminan dunia itu tempatnya wah bahagia dunia mah halun nil balwa tempat diuji tempat dicoba ujian teh pasti aya rumah tangga ujian pasti aya ibu teu diuji ku anak ku salaki teu diuji ku salaki ku pamajikan leres teu mata kurang kudu kuat iman itu modal untuk mencapai kebahagiaan kuat iman komo lalaki hati-hati hirup teh sok loba papangi jeung ranjau kehidupan jika rana sepeda itu menjadi rana tapi aja jika rana atuh aya rana cik nu mana randana sok ngacung mana yuk ibu tong era jadi rananya tong nyeri hatekeun bae data teh Gusti Allah hakikatna urang dijadikeun rana teh
penting alus keneh randa daripada ayeuna teu randa. Kan baik randa ge asal ngeureuh ibadah, ngeureuh ngaji. Di mana aya randangeuna? Atuh, mun ngeunah ge laku. Geus puguh panang jadi randa ge bau. Datang boro-boro ibu tuh tingali tukang son sarua. Hijieuna mah eta teh tinu barokah. Gusti kata Kang Son geus nyebut bau teh. Geus mal bener, punten Pak Ustad Misbah ieu mah warga teh kedah diruqyah. Atuh da kami tadi nyebut kurang ajar sok aya eceu. Atuh Kang Son ayeuna nyebut ayeuna bau. Mata ieu mah ku abdi punten mun ibu disebut edan, atuh da kitu ibuna. Mata abdi kala sieun di sangareupan kudu aredan, abdi balik sieun ka bawah GR. Ampun Pak RW, Pak RT kan dia Pak RW yang numpang harapna yang nyebut gelo kabi yang kang tewakan ya. Pokoknya mah abdi mah teu ridho grup ieu yeuh. We jane kang harapna kaciri atuh dah. Nu nyebut gelo kudu dicekel ecek. Kumaha dicek atuh bae ieu jeung malah budak kayak kumaha budak atuh. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu, sok ibu cinta ke Allah tuh. Ibu ke Nabi Muhammad cinta tuh. Hari ibu ke Pak RT cinta tuh. Hari Pak RT nah kemana aja tuh? RT na jalmi sanes. Punten Pak RT, lamun RT na jalmi mohon menampakkan diri. Da anu tara kaciri keur ngaji mah jurig. Matak lamun RT aya na ngaji na teu kaciri berarti RT teh nyumput. Ieu ka RT geuseunyit. Ampura Pak RT. Ampura ieu warga nu aredan ka dieu. Ka RT nyebut jurig. Cigana ieu mah ibu-ibu nu dendam ka RT. Pasti teu ka bagian BLT. Hirup loba nyeri hate komo lamun teka bagi BL nu disalahkeun mah Pak RT majar RT goreng hate salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah soprung tepang salatullah salamullah ala toha rasul salawat tombosan salatullah salamullah ala yasin habibillah tarikan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana salatullah salamullah ala toha rasulillah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ibu Nabi Muhammad mah cinta ka urang sampai pada wafat menetes air mata khawatir terhadap umat. Makanya kata Nabi, ummati urang jangan air susu dibalas dengan air tuba. Begitu berat cinta Nabi ka urang, maka urang ketika diajak membaca sholawat ulah berat biar kita mendapat syafaat. Berarti ibu ka dia tadi paksan teu? Aya nu maksan teu? Tapi maksa. Kunaon ibu maksakeun ayeuna ngaji? Karena urang dalam hati tertanam gaduh rasa cinta ka Kangjeng Nabi. Rasa cinta pasti ada. So, tamu ate nyambung jeung nu arenan mayu. Kapan ieu teh jurig TV wungkul. Sok ibu pun tentang nepakankeun ieu nu arenan bade ngahadiri. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama hingga kini tetap suci dan abadi takkan hilang selama
pangkat ibu mantan artis akademi balad si Palenu kamari juara kedua nanti asup nominasi abdi mah cedak si Tasa jadi kahiji kudu nage si Palenu kahiji si April kedua si Tasa katilu gini cenah apal eta ibu sekolah joktar salaki nu osok ngan abdi sok ngiring maturan data doraka teruskan ke Pak Ustad Misbah TV teu haram TV teu doraka Ustad ge baru gaeun TV da TV mah benda mati aja kumaha nu ngahurungkeun kumaha jelema dihurungkeun hurung TV mah dipareman sok lamun geus dipareman teks protes TV hayang dihurungkeun deui oh ibu makana nu doraka lain TV nak nu salah nu goreng lain TV na saha nu salah sak nu goreng jelema nu ngagunakeun TV lain nana ya TV nu merek nana nu salah mah lain TV na nu goreng mah lain TV na nu doraka lain TV na saha nu doraka jelema nu ngagunakeun TV geus kana Gusti dan nana mah di abdi masalah ki ceeti aja aya di dia mang nana dari orang Sunda mah pasti aja ngaran di Sunda pasti ngaran anak ayah sabab nana itu asli ngaran orang Sunda sabab Sunda identik jeung mata nana di Jawa mah nono abdi ngaran aah karena abdi orang Sunda kamari mah abdi ngaji kali itu kabarebes ka Tegal diganti jadi oh itulah perbedaan Sunda jeung Jawa di Sunda jajak di Jawa mah kompak di Sunda nana di Jawa di Sunda batal di Jawa di Sunda mangga calik di Jawa mah monggo linggih gitu hari katamu teh sing saropan emaknya torojo tamu monggo colok astagfirullah Bu hei maknya kita upami aya Pak Ustad Misbah ibu teh ngemah ka ibu assalamualaikum cek ibu teh mani bahagia Pak Ustad Misbah monggo colok mana kitu Bu, cinta ibu ke Nabi Muhammad cinta? Sakit ibu cinta apa RT? Ibu cinta atau tukang son? Musibah. Awalnya sakit lo mana lu bogohan gampang. Tahun bora-bora ibu ditanya cinta ke tukang son pasti jawaban tidak. Ibu kasalaki ge aya nama geus daya cinta karena cinta kita tidak akan selamanya, cinta manusia tidak akan seterusnya. Cinta yang abadi adalah cinta Nabi kepada umat kepada kita alhamdulillah. Sok tinggali ibu nuju aya cinta jeung salaki oh masya Allah mata neng mohon maaf gelis-gelis neng ijo lumut ikatan jomblo lucu dan imut jangan dulu bercinta karena itu sebuah hal yang dosa doraka kan baik engke bercinta mah setelah nikah akan indah bisi kecewa di akhir kemudian neng bobogohan 5 tahun dikawin ku batur aya nu kitu aya kan baik jodoh mah sudah disiapkan ku Allah nganti ayeuna cari ku neng calon suami teh anu jujur tong anu kasep dan anu kasep mah geus kolot mah anger kasap berarti butuh mah anu tanggung nu gede tayangan ku ibu syukuran ayeuna mun ibu geus boga salaki salakina nu gede kanyaah astagfirullah Gusti mah itu grup itu mah yo ngerakeun gara-gara 17 Agustus anak kita yuk kerajaan jadi gede nu kitu cenah. Beda. Yuk ibu moal daek sia ucu boga salaki gede nu kitu leuleus mah anger teu bisa dipake. Gede kanya. Ece. Aya. Ibunya ate ke salaki. Sing obaknya teu. Ari salaki akang ieu mana ieu lalakina. Ari tukang son ieu jeung lalaki nyaah teh ka pamajikan. Ojo. Ari nyebut mah berarti sakapeung nyaah sakapeung henteu cenah. Ngan urang dia mah asli lalaki nanya lah ka pamajikan asli Bu. Abdi mah kakara yeuh. Demi Allah. Sabulan Rajab ayeuna pangajian Rajaban dina parasmana nuju wubuhan lalaki. Orang hiji ge taji. Jangan parasman kabeh ti menit menyodoran piring lalaki. Ti mimiti nu ngawadahan dengan sangu lalaki.
Yuk awewe nanti sore teh keur ngepakan alat di dieu di panggung. Wah, Gusti ieu mah bagja keur awewe urang dieu merdeka. Tepuk tangan untuk laki orang dia. Tah sabab kewajiban lalaki teh kitu Kang, kula ayeuna ukur. Beda ayeuna cenah kerajaban rek sote kikituan eta lalaki tadi cenah wajib abdi nu masak teh heueuh ting bohong. Aduh, abdi teh kakara da diasodan piring kula laki. Biasana dina parasmanan teh awewe. Kayak ceuk nu mimiti mah gotongan lalaki tuluy dina parasmanan teh lalaki. Bener, nurutan Kangjeng Nabi. Sabab awewe tidak berhak untuk digawe. Nu nyangu kudu nama ah, nu gegero nu masak nu ngepel nu nyetrika otak geus Kang jika tadi gitu ibu-ibu cicing geus merdeka isuk ge tong ngarejo deui tong marasak tong nyetrika tong ngepel da eta teh tanggung jawab salah ngan ibu mah istri hiji kewajiban ka salaki taat cek salaki masak ngasak cek salaki nyangu sabab ibu teh kudu jadi awewe solehah awewe solehah pandai menyenangkan hati suami ibu entong karena bangga ku salaki pedah loba materi syukuri ka Gusti saligan salaki mere duit 1000 sadinten alhamdulillah 2000 sapoe alhamdulillah 10.000 10 kue alhamdulillah sabulan salaki terbalik-balik usaha bacakeun inna a atau ina kal kausan da salaki teh hirup untuk maut da cepet innalillahi kapan keur usaha lain syukuran salaki digawe teh ieu makalah innalillahi nu kieu awewe nu kupur nikmat teh nu kieu Gusti batur mah hayang salaki buburuh ieu mah salaki usaha innalillahi cek abdi geus moal bener ieu mah kudu dirarukiah mangga nyangakeun Pak RT Pak RW urus warga nu area dan ieu cek araya kadenya naon wasiat Nabi nu kadua as-salat 17 rakaat sabab Nabi Muhammad Nabi wahyu ketika Mi'raj adalah salat di suatu malam palinter sok ayeuna mah areling atuh ceuh kemudian kita tadi urang teh aredan wae Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat sehari semalam 17 rakaat awas 17 rakaat dah wahyu ti Allah lain 17 Agustusan dari Masjidil Haram ke Masjidil tuh ibu satu acara Nabi wahyu salat Nabi Muhammad ku Allah diberjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di masjid ke masjid lain ti imah ka imah berarti ibu dengarkan suami salaki nu hirup nu cager salatna kudu di masjid berjamaah ku ibu jurung mun leuleus bere pita mun kedul ku ibu sing loba dibere sumanget lain susu ku dibere susu mah kalah ngagengel aja dah si itu atuh dah gara-gara tadi nyebut gede nu kitu dah nah salah kita tidak berjamaah kan dibere pekantel atau makantel ya bu aya nama loba jelema loba lalaki loba bapak-bapak anu kan sombong ku tanaga diberi ku Allah tanaga ari ka ditu mah ka kebon jauh ka sawah jauh sukuna dilengkahkeun meuni mampu nah ari ka masjid suku deket dilengkahkeun ngadak-ngadak lumpuh aya nu kitu sok salaki ibu cager teu jurungkeun sina ka mana tong boro-boro salaki ibu cager gering ku ibu paksa salaki teh sing daekeun ini ka dokter gering mah bu tong dibawa ka masjid ngadoreksakeun nu cagerkeun heula bawa ka rumah sakit lain salah we kaliru dah ibu nu bodoh atuh dah bu tapi dah resep abdi meningali ibu teh haha hihi tanda ibu teh lagi bahagia tapi dah apal ece teh bahagia sote ayeuna nyaho abdi ge dieu mah nama loba hulang-hulang Gusti geus da ku loba hutang pokoknya seragaman teh
can lunas. Ngutang 1000 sapoe. Jadi baju teh pas dipakai teh setoran. Angsuran. Mata kajeuna ge ngalamun anu tadi tuh mada kemikiran Mang Aang. Aang suran aja. Sababana teh kerja ratu cinta lain tapi kerja ratu tempo. Bu. Bu. Yuk Kade ini ka Mas. Maupun salaki hir. Sing era tuh bu tong boro-boro nu hirup atuh kudu ka masjid. Anu maot oge geuning anger akhirna mah dibawa ka makam. Akhirna atuh mah nya aya we digolerkeun di masjid. Astagfirullahaladzim. Geus semuanya raramung da jeung nu kararieu malah ngaji hareupeun pasir aja. Mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji masjid aja pan rek salat ieu mah beda judul ieu. Teu karasa capena sabab aya pamaksudan hujan angin dara-dara gelap ukur payung nu ngiuhan najan poek bari leueur teu paduli kajeun ari ka sawah akang belaan leueur ge mun ikat peduli bari sawahna ge nu batur akang teh buburuh macul di sawah batur bari butuh buruhna ge dianyuk lila ka dibayarna dibere dengan sangu dahar ge akang ejeung sayur anu geus asin sangu ge ayeuna anu meunang ngahaneutkeun di dunia rugi di akhirat cilaka giliran ka Allah akang boga tanaga mun dipake sombong ini ka masjid teu kudu barang bawa ini ka masjid teu kudu mayar ini ka masjid ku Allah diberi pahala ganjaran 27 derajat ngantukur ngangkatkeun leungeun dua Allahu Akbar lohor 4 asar 4 maghrib 3 isya 4 subuh 2 loba keneh jelema nu teu mampu jeung nu teu kaduga leres teh cek si bapak teh cenah hujan ku ibu tong kalah di papene bere payung sila ka mana bapak menang ganjaran pahala 27 derajat ibu nu jadi pamajikan nu ngajurungkeun menang pahala luar bade ku ibu engke dijurungkeun mun cek salaki teh leueur bere kitu cek salaki teh poek makal naon baterai lamun leueur nyana kitu lamun poek makal baterai lamun hujan make hujan angin dara-dara gelap ukur payung nu ngiungan najan poek bari leueur teu paduli kajeun teuing nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju tempat nu dituju teh naon masjid rek ngalakon kewajiban nu teu meunang ditinggalkeun salat nu 5 waktuna berjamaah migawena 27 derajatna ganjaran tinu kawasa ulah diakhirkeun naon ulah diakhirkeun teh ulah ditinggalkeun naon sabab tinggal kewajiban menangna lain ganjaran sawarga teu tinekanan neraka nu karandapan naudzubillahi min makana kade bapak leueur kantun nyana kitu poe kantun mekel baterai hujan kantun make maksakeun ini ka kompak maksakeun ini ka masjid alus henteu bu lamun salaki hujan di payung ka masjid henteu tuna we di luar payung nama cek saha rek ira salaki salat na mekel payung ka jero masjid batur takbiratul ihram salaki mah cicing yang cereh meureun nyekel payung henteu alus aja henteu Gusti ceuk aya ari ngajawab teh pikir heula pikir bu ibu geus maot ibu bisa salat deui moal ibu geus maot salaki bisa berjamaah deui moal moal di kuburan di makam di jero tanah urang lain tempat salat lain tempatna ibadah tapi urang tempat memetik hasil ladang ibadah berarti nu bakal dibawa maut ku ibu lain dunia semata lain harta lain intan emas dan permata nu bakal dibawa maut ku urang eueuh deui iwati amal ibadah lain amal soleh amal urang nu dicanak mun ibu maotnya nak amal soleh ke soleh maotnya nak usaha nu dicanak mah amal amalna nu mana tilu nu bakal maslahatnya hiji sedekah jariyah mata ibu punten istri solehah kudu juga Siti Khadijah dermawan loba harta teu sombong teu balaga deges maut mah moal diba da ibu cenah teu boga duitna ayeuna bisa aya nu ngagelarkeun sorban jual kongkorong
jual gelang daripada dipakai sombong keur ngaji hayo we gagaro da boga gelang hiji pamer deket BET da sok aya nu kitu teh kongkong diamaikeun keluar baju milaraan ka batur dibikeun hanteu yo jelema sasalaman pamer da boga ali 2 gram setengah nah geus maot mah ditinggalkeun ece milik saha salaki kawin deui mas kawinna gelang ece rek kumaha jaba salaki teh kawin ka si Besti pertemanan yang menyakitkan nah udah bela gemen geus maot mah kabeh teh ece urang teh dikubur hancur betul tuh dikubur dina jero tanah sorangan poek henteu tuh apaleun nu geus ngalaman dikubur ieu mah grup ririwa kuwi ujung siang kali ririwa jung ke balik deui ka astananya teu apa dak nu nyangan mah amal urang nu moekan dosa urang ngan dikubur mah pasti poek cemun teu boga amal da urang teh lain di jero gedong eueuh lampu taneuh dibalikeun deui ku Allah ka asal tong boro-boro ibu presiden oge sarua gubernur kiai oge sami nabi ge sami dikubur mah dina lebet taneuh diciptakeun urang ku Allah asalna tina taneuh jadi ulah salah engke ge urang bakal balik ka imah engke mah da hirup keneh eceuna ge muhunkeun bae da ieu mah ririwa bade ka taneuh deui Gusti kada ecen ke balik ulah kalah ngalian anjing merek dikasahakeun atuh ecen astagfirullahaladzim bagi beurang kalah bagi kararieu lain bagi areling pedal hirup teh ecen cek ulah mah ge eling-eling dulur ibadah ulah beurang penting ulah bisina kaburu paeh memeh paeh ece salaki sing soleh bojo sing soleh balik ngaji ece kade engke sanajan salaki geus aki-aki ku ibu teh kudu loba dicintai sepenuh hati lain dicium ojo da lecet atau dicium wae mah mohon ari ngobrol hareupeun salaki teh punten ibu ongkos sok ngaji tapi hareupeun salaki ngobrol sok popoyot itu bukan wanita soleh hareupeun salaki ngobrol teh meni jamot bakat ngomong lamun salaki teh boga do teu narimakeun kana takdir ti Gusti ibu batur ge loba duit can karuhan hatinya bahagia bener tuh sok di abdi ge aya tatangga cek duitna loba imahna di mana-mana geuning kunaon meni begang awakna teu bahagia padahal mah unggal pe di rumah makan Ampera ibu daharna deungeun ge sanguna ge jeung lauk nila cairna ge aqua gelasna Pisensa tiung nage merekna rupa-rupa aya Joya aya Eljata bahkan bukan anak merekna gelombang cinta umal penting sarena dina kasur busak merekna Alga tapi batina kasiksa paingan pegang awakna si horeng salakina kagoda ku awewe SMA rungkat Besti rungkat salaki unggal poe ka ibu mangbelikeun emas moal bahagia lamun salaki kalah selingkuh jeung Ceu Imas meuning kene jiga urang sarajan geus nini geus aki minum cai teh bari sabab nu kamari tapi kalau suami tidak pindah ke lain hati aku mah happy syukuri apa yang hidup adalah tetap jalani hidup ini melakukan yang terbaik balik ngaji ibu hareupeun salaki teh kudu daek ngadang danan diri ngadang ngaji ngadang makan hangkak jeung meuli tarik si eta udah naon aja ngadangkak ngadangukeun ngadang danan diri ladang ngaji hareupeun salaki lain ngadangkak salaki ge atuh sieun aja betul cenah ieu pamajikan tas rajaban teh jadi edan can ge asup ka jero imah nalawang pantol geus kieu bedu cek salakina teh kitu aya bakakak hidung nya hidungnya tutut naon teh bela gemen nitip ade sok 17 rakaat salat awal ibu salaki jurugkeun cenah ka masjid mumpung hirup mumpung cag geus maot mah moal bisa salat deui moal bisa ngaji deui moal bisa ngalakonan ibadah deui apa yang kita harapkan adalah ibu hasil tina ladang ibadah ku Allah sing dijadikeun pahala ganjaran kapan aku ibu jeung ku bapak jaga di alam akhirat amin ya robbal alamin dua nu bakal ngocor pahala ilmu anu manfaat tilu doana anak anu soleh kada ibu boga harta tong sombong ku sedekah mah moal mata kurangan rezeki moal mata kurangan harta banda bahkan mana koso malun min sedekatin bal yazdad harta yang kita sedekahkan bukan malah kurangan tapi ku Allah bakal ditambahan alhamdulillah
sok ibu nu bade gelar sorban petugasna mangga ayeuna ibu tugasna anu ditugaskeun sok ayeuna gerak papaikeun urang sambil mau sholawat ibu artosna sok kaluarkeun tong nyaah diinpatkeun disodakokeun insyaallah Allah bakal ngagantian nu langkung-langkung asal kurang sodakohna Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik kasadayana ku wasilah sodako jariah urang mudah-mudahan ku Allah rezeki digampilkeun dibarokahkeun amin ya robbal alamin sakitu nu kapihatur kirang langkung dapunten kasadayana cicing ibu tong wakat sengkat teteh tong waka angkat satu acan ieu acara dipungkas ku doa nu insyaallah mungkin bade dipimpin ku kiai satempat doa kisadayana kanggo apa kasepuhan Pak Haji Wawan ku Allah disehatkeun panyawatna gaduh panyawat vertigo mudah-mudahan sakejapan barokah doa kisadayana nu ngariung seueur kumpul dina ieu pangaosan sing diijabah salasresna jamaah ku Allah doana mudah-mudahan panyawatna diangkat ku Allah digentos di sehat sepertos bihara bihari deui amin ya robbal alamin urang sakitu nu kapihatur kirang langkung hapunten kasadayana hadanallahu wa iyyakum ajmain subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih tuh geuning jurig mah gecekan ngajungjungkeun kutur sionon si jurig teh diuk deui ih kapan jurig masuk siaran ku doa jadi jurig malah mun rek ngadoa teh balik we ti heula itu da jurig mah siaran ku doa motak nu balik ti heula encan doa eta teh ngaranna ningat namanya jurig nyorenang kantong wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh